ente ulah hese ai salat aing sih diterima apa henteu rasakeun ku sorangan asal salat urang ngeunaheun eta diterima geus teu kudu dibacakeun ku aing tekna geus pokona mah asal ngeunaheun karasana eta diterima asal rungsing teu diterima aing salat ongkoh rungsing ongkoh salat si rungsing ngaran aing mah tah eta nu geus kitu karana teu diterima salatna komo sir ka mana tungguan aing ka salat mah Allahu akbar salat cepet amat cempingkeun ku aing salat teu diterima itu mana si aidek nungguan salat aing tungguan lamun teu ka aing nyusul bae aing salatna aing mah biasana tenang cek anu ngadaguan coba yang nyaho ketenangan sia yang tungguan ku aing menang 3 menit geus kan sia tenang si 3 menit rungsing aing teu diterima ta salat asal rungsing teu diterima salat bahkan karasa kehadiran Allah teh nikmat lamun karasa kehadiran Allah emang hayang cepet moal mata kabla dituna kadang-kadang salat teh yang sorangan nah sebab ngeunaheun sorangan mah Allahu akbar teu kanyawan ku batur eta nu dimaksud teh asal geus ngeunaheun 100% eta ngaranna salat diterima ku Allah.